imah teh pabalatak ieu mah kudu disapukeun. Pabalatak ieu teh. Dikatuh naon? Oh, katuh garang. Inung dewek ieu keur naon nya euy nu kieu? Ah ieu mah urang tanyakeun ka si emak bisi kapicen bisi butuheun si emak. Oh iya geuning si emak teh di teteangan teh sugan teh ka mana atuh? Mak, Naon sujang maneh? abi tadi teh beberes di bumi balatak. Nyawa tuh saya teh kudu daek beberes. Pupurion sama ngoret mung da sia masih ga awewe. Tapi mangi nu kieu ieu teh naon paranti naon abi mah penasaran bisi kapicen ku abi gitu. Naon maneh? Tuh. Hah? Naon cing? Aduh si sujang mangi nu di mana? Aing era euy. Kumaha dia ngajelaskeun ka si sujangnya? Naon maneh? Sujang ieu mah lain naon balon. Sok namun bener balon mah eta tiup ku emak ayeuna buru. Nah si Ajang meni penasaran tuh. Ieu mah balon tuh kieu Jang. Sok buru tiup. Besok Jang ku aing ditiup balon. Eta mah lain balon maknya aya nu kieu anu nyungcungan. Ieu tah balon sok geus mari tong ngagangguin keur kemarin. Sok cowe eta balon. Penasaran naonnya? Kubara ringung ieu teh naonnya baraya. Bisi aya nu apal sok karomen ieu balon naon? Urang bari apungkeun.